Gaji 3 juta hayang nyian imah, padahal hutang pinjol masih ngarah-ngarah orang. Gatih 3 juta bulan kakarabea, tapi hayang boga imah, hayang kamar opat, ninggali tetangga ngabangun, hati jadi panas, padahal tabungan ngan cukup keur sarapan sepekan. Ngimpi imah gaya pejabat, padahal hutang pinjol ngacapruk di WhatsApp. Ngimpi imah gaya sultan, tapi daharna mie instan jeung kerupuk singkongan. Otak ai cicing masih di imah kolot, era atuh bos. Saban poe make parfum mahal, tapi listrik nyicil kena tinggal 1 kilowatt. Ngagaya di Instagram, healing di hotel, padahal di kamar kos lampuna gelap gelip. Gaya siga pejabat gaji rakyat, dahar nginjem tapi kapsiana nikmat. Gaya siga pejabat dompet ludes, tapi tetep selfie nyebut rejeki.